wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamiarsa sadayana simkuring Gita Apriani dina waktos ieu bade ngadugikeun warta ngeunaan taneuh urug di Bogor. Supados leuwih jentre deui, hayu urang tingali ka tempat saprak wengi nyababkeun hiji gawir jangkungna 10 meter longsor. Hiji jalma kakubur ku taneuh urug, sareng dua imah dihandapna katinihan ku taneuh urug. Saurang panduduk anu namina Uus Kusniawati yuswa 35 taun tewas ku taneuh urug. Nalika kajadian panduduk aya di jero imah. Pina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun pamiarsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayuneun. Simkuring Gita Apriani munggaran amit pundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.